Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Ay mama, tepupugu datang-datang geuning nyarios kitu. Sanes taroskeun heula syukura naon ari abah teh. Sanes ieu mah komo ujug-ujug darwe gelut. Untung we teu ngaririweuh kana lumangsungna hiburan tah anu aya di Balandongan. Saruana geuningannya adi lanceuk teh boga pangadatan anu teu kaau pisan. Hayu ayeuna mah mamang urang ka Balandongan ke di ditu nyariosna. Kitu ceuk Dias bari ngajak ka mamangna. Gampang ka Balandongan mah gampang. Tapi mamang teh keke. Nah si jalu kawin pira kudang danan jiga kieu atuh. Terus na acara naon atuh ieu? Si Karman bari pinuh ku rasa heran nempo Wisnu kayan kitu. Nya, makana ceuk lagi. Ulah wakanyangka teu pada rugu. Tah sia karasa dicarekan ku anak sorangan. Geus, yap ka ditu nyaritana. Ari maneh rojak, kitu deui Mardi. Teu kunaon? Kitu cenah ceuk Pak Wisnu bari ngareret ka Rojak jeung ka Wisnu anu geus hudang bari jeung rumanggieu. Da kunaon abi asa nyeri salit kitu juragan. Abi mung tetepuk anu unggul juragan, diteuneut salit lah. Harita Rojak jeung Mardi mah dititah istirahat wae. Ari Jumri dititah ngajaga deui bisi aya deui jalma anu arek ngariweuhkeun. Kaayaan seni ibing terame pisan. Anu ngaribing beki peuting teu beki pinu. Duit saweran teu unggal juragan-juragan beki meuweuh wae. Hawa karasana beki panas. Kaayaan di jero Balandongan anu sawer beki papanas-panas wae. Utamana ka Ocih anu jadi bintangna dina peuting eta. Rupa-rupa cara anu dikalungkeun ku duit, aya anu ditalikeun kana soder. Geus macem-macem wae cara jeung nyawerna teh. Nempo kitu juragan Wisnu ngarasa ato. Sabab pasti penghasilan juru ibing teh leuwih loba. Ngarasa kitu juragan Wisnu leos ngadiketan ka Demang Ahdi anu dibarengan ku Karman. Barang serog teh gek dariuk gigireun panggung teu dilapok juragan Wisnu teh nyarita. Ki Demang, ulah hariwang urang lalajoan wae anu penting mah budak Ki Demang aman. Teh ieu adik kuring teh kenalkeun. Si Karman ngaranna teh. Panganjerekana teh di ditu di ujung kulon. Jadi kuncen Surade teh ieu. Keun tenang lah. Kukuring lamun anu macam-macam malah. Pokona mah kuring siap ngajagana. Nu macam-macam, kak, maloba carita deui lah. Kitu cenah Cik Karman. Sabot keur gunter ngarobrol kitu ti karasa. Wanci teh geus janari leutik. Anu ngaribing geus mimiti tinggal saeutik. Harita gelebugna angin laut nebak ka eta patempatan. Kaayaan hiburan peuting harita aman, taya kajadian naon-naon anu mantek ngariweuhkeun. Nya kira Wanci geus nyada kasubuhnakeun. Kade ngereangna hayam kongkorongo. Pok Demang Ahdi teh nyarita nutup kana eta acara. Kasa kabeh dulur-dulur anu ti lembur, baraya anu ti kota. Kuring teh ngarasa bungah tur bagja tina pangrojongna kana pagelaran ieu seni anu diluluguan ku sim kuring. Mudah-mudahan urang tiasa ditepangkeun deui sanes waktos. Sakitu anu kapihatur, wilujeng mulih, wilujeng angkat. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brul sakabeh anu lalajo teh nungtut ninggalkeun eta patempatan. Kitu deui sakabeh nayaga oge beberes. Naon anu bietas dipake magelaran. Sanggeus ngarasa beres sakumaha mistina. Pok juragan Wisnu teh nyarita ka Demang Ahdi anu keur diuk gigireun Karman. Ki Demang, kula teh ngarasa bunga jeung sugemai teh ieu. Kana kabinang kitanana anak Ki Demang anu ngaran saha Ocih. Malah mah lamun Ki Demang satuju geus lah. Urang bebesanan we jeung kula. Pikeun si Jalu anak kaula batu rumah tangga. Kumaha teh satuju? Kitu ceuk juragan Wisnu. Joal nyarita kitu bae harita teh togmol ka Demang Ahdi. Ari Demang Ahdi teu gancang narima harita teh. Pok nyarita.
Punten itu juragan. Duh, kalintang bingahna upami laras-laras teh. Juragan ngagaduhan maksad hoyong mileheungkeun pun ana. Nyaeta kanggo calonna si Aden. Namun sim kuring teh teu tiasa masihan kaputusan kana naon-naon anu bieu dicarioskeun. Naon sababna? Ari anu jadi kolot mah ngan saukur sambung doa pikeun kabagjaan kabahagiaan budak. Cenah eta nembe juragan nyarios kitu, mangga bade diwartoskeun mah ku abdi teh. Namung punten sateu acana, salira teh teu kenging raheut mana. Boh bilih waleran eta murang kalih teh teu sapagodos. Sareng naon anu janten tujuan oge maksad juragan. Ngadenge Demang Ahdi nyarita kitu juragan Wisnu kalaka seuri bangun nikmat pisan. Dasar ki Demang mah jalmana anu alus budi, malahan eta nyarita oge nanta. Mani sim kurung. Aya sim kuring. Alus pisan alus. Kudu kitu ari jadi kolot mah. Ulah sok memaksa ka budak anu embungeun. Moal waras, moal hade. Jadi cinta paksa. Moal kula mah. Moal kudu ruhat raheut. Sok we kumaha kayaan anu sayaktina, kumaha kayaan anu sajujur-jujurna. Moal maksa pokona. Sok bejakeun wae ka anak anjeun. Kitu cenah cek Pawis. Nya sanggeus ngarasa beres mah. Para nayaga oge anak buahna Demang Ahdi pamitan ka sakabeh anu area di dinya bari jeung sasalaman eueuh anu kaliwat. Ka sakabeh nayaga sok ti hareula geura mangkat geus disadiakeun sakumaha kamari jemputanana. Engke kuring paneuri ka hade tamang Sahudi sok bagikeun nya sing walatra. Ulah aya nu kurang saeutik ogenan pepeujeuh. Kitu cek Demang Ahdi. Marentah kakak percayaanana di eta rombongan nyaeta Mang Sahudi. Nya sanggeus kitu mah Demang Ahdi teh terus pamitan ka juragan Wisnu oge ka Buwartia. Pon kitu deui oci harita teh pamitan ka Dias jeung ka kulawargana. Hatur nuhun juragan. Sim kuring permios wae ka sadayana. Mugia sing sarehat bae nya sapapawasna. Assalamualaikum. Kitu cenah cek Demang Ahdi uluk salam ka sakabeh anu aya di dinya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leos Demang Ahdi teh ninggalkeun imah juragan Wisnu. Ari Dias sarita teh saleosna ocih ninggalkeun imahna. Naha teh Dias aya rasa beda. Anu masih kene sono ka ocih. Bet naha jadi sumureang. Lelembutan Dias bet asa cumantel bae. Kabawa kunumia. Wanci harita teh geus kaganti ku beurang. Reangna sasatoan ngajajabkeun anu tas magelaran di lemburna juragan Wisnu. Kocap harita teh di hiji leuweung kadenge ting jareritna Surili jeung reangna Soramanu. Kitu deui hayam leuweung kongkorongok patemala. Harita lalampahan ocih jeung Demang Ahdi. Mulangna ka lemburna teh dijajabkeun dina padati. Malahan mah ngaliwatan hiji leuweung anu kalintang harieumna. Sora-sora sato leuweung jiga anu mepende ka oci anu keur sare dina jero padati anu dipake kendaraan dina waktu eta. Kolotrakna sora suku kuda anu keur mawa Demang Ahdi jeung oci oge mah eyet. Asa dipepende karasa hawa tundu. Pedah can sare sapeupeting tas magelaran di Pananjung. Alhamdulillah Gusti laksana kuring teh magelaran tah taya halangan harunganana lancar sapanenjah. Kitu cenah cek Demang Ahdi ngagerentes dina hatena. Harita padati teh serog ka jalan anu datar ti kajauhan kadenge sora angin ngahiu dibarengan ku sora hujan badag pisan. Sabot kitu po kusir padati teh anu ngaranna Kanceng nyarita. Aduh. Ieu mah hujan ageng pisan ki Demang, ieu mah ye. Aduh, kedah lireun heula nya. Ngadenge kusir nyarita kitu. Kulisik mah eta lilir tina sarena. Sadar kana kaayaan harita, pok nanya ka salakina. Aya naon bapana? Eta bieu cenah cek si Mamang kusir nyarita kitu kudu eureun heula. Dayana naon? Sok-sok we rek sare mah ulah kagaruakeun.
Kitu cek Demang Ahdi. Cacap Demang Ahdi nyarita kitu. Ti hareupeun kadeng anu ngaguru tarik pisan. Pok Demang Ahdi teh nanya ka kusir. Ke. Ari ieu leuweung teh leuweung naon mama? Asa barareda rasaan ieu teh ye. Ieu teh anu katelahna leuweung cadas ngampar ye Ki Demang. Ngadenge kusir nyarita kitu Demang Ahdi molohok trila pok ngagerentas. Aing teh asa-asa pernah ngadengen disebut bieu ku kusir teh tah. Ngaranna teh cadas ngampar. Buah-buah bakal aya kejadian teu dipiharep ye ku aing. Nampo Demang Ahdi ngahulang kitu pok Mang Kanceng teh nanya ka Demang Ahdi. Kunaon Ki Demang? Jiga manggih kareuwas. Da kuring mareman ngaliwat ka leuweung ieu mah. Teu pernah manggih anu aneh-aneh. Aman pokona mah. Cacap Mang Kanceng nyarita kitu. Hiuk angin teu beuki deukeut kana eta padati. Sabot keur kitu. Ocih lilir tina sarena kulisi. Terus nyarita ka indungna. Sora naon mah mani ngaguru kitu. Oci mah keueung. Nah aya naon mah? Kitu cek Oci. Bari ngalieu kanu jadi indung kukutna. Sabot Ocih nyarita. Sakilat ngagabru ka indungna. Sabab ngarasa aya keanehan. Ku ngadenge angin ngahiuk ti hareupeunana. Nampa Ocih kitu pok Demang Ahdi teh nyarita. Nyai, moal nanaon ieu? Di dieu mah moal aya nanaon. Sok tajeng emah, ulah jauh-jauh. Kitu cek Demang Ahdi. Nya geulis, beu ka dieu beu jeung emak. Nah geuning bangun sieun kitu. Cacap nyarita kitu kaayaan di sabureun eta patempatan jadi maredong. Sakurilingna dipinuhan ku mega anu hideung. Terila korenyai jeleger, korenyai jeleger. Sora gelap nambahan keueung. Kaayaan waktu eta. Dina kaayaan kitu nambah-nambah kareuwas keur Ocih jeung Mah Eyet. Kabeh ogenan boga rasa melang. Ku kaayaan saperti kitu. Komo Mang Kanceng mantep pikeun ka ngadegdeg. Terila pok Demang Ahdi teh nyarita. Tenang ulah gempeur kitu. Sok sing jongjon ulah kapangaruhan. Cik Demang Ahdi bari ngareret ka Mang Kanceng. Kolenya gurilap geleger. Kilat jeung gugur teh pasusul-susul. Ditambah ku sora angin anu beuki ngaguru deukeut wae. Paralak aya cai murag kana dangdaunan. Nebak kana sabureureun eta tempat. Pok Demang Ahdi teh nyarita deui ka kusir padati. Mamang, sok burukeun. Jaba geuning jauh keneh ieu teh ye. Sugan jeung sugan we aya saung di beulah hareup. Urang reureuh heula. Lamun seug hujan gede teh bisa ngiuhan heula di dinya. Ngadenge Demang Ahdi nyarita kitu. Gagancangan Mang Kanceng teh salaku supir padati. Majukeun deui padatina. Mohon juragan mohon. Lumayan itu ya, tapi keneh pami mapah mah. Nya sekitar kana 3 jam deui teh ya. Upami ku padati mah tiasalah 2 jam lamina di perjalanan teh. Cacap nyarita kitu gelebug hiuk angin teh beuki gede bae. Datangna ka eta patempatan dibarengan ku seorna cai hujan. Sabot kayan kitu pok Demang Ahdi teh ngagerentes deui dina hatena. Waduh, aya wae teu kuhan teu ieu angin teh. Jiga nu dihajakeun pikeun ngahalangan perjalanan aing. Teu pupuguh ngadondar hujan angin. Kapan tadi mah cuaca teh caang beengras ieu. Nah, ayeuna dadak sakala jadi ceudem kieu atuh. Harita ngarasa padati nu ditumpakan ku Demang Ahdi teh tarik pisan. Pok Mah eta nyarita ka Mang Kanceng anu jadi kusirna. Mamang, ulah tarik-tarik teh ngajalankeun anak ieu, bisi kumaha onam. Alon-alon wae urang mah, anu penting salamet. Keur maeukeur kaayaan cuaca jiga kieu. Sumuhun Mamang, teu kenging rusuh-rusuh teuing. Abdi mah asa reuwas, teu kenging tarik teuing Mamang. Kitu cenah cek Oci, ngengklokan ceritaan Mah Eyet. Sanggeus manggih pudunan, jalanna teh terus luak leok, terila serog manggih dadatar. Hujan angin asa beuki gede bae, siga cai anu dicicikeun ti luhureun langit. Barang serog kana dadatar, katempo ku Demang Ahdi aya hiji saung
Pok nyarita ke Mah Eyet jeung ka Oci. Mana urang reureuh heula tu kabeneran tu aya saung tuh. Daripada urang maksakeun di jalan, manta ku kucrut bari jeung paur deui. Mendingan reureuh heula wae sakedeung. Sok Mamang, kaditukeun tuh, ka deukeut saung. Mohon kitu Mang, mohon. Reureuh heula we lah. Sugan jeung sugan we ke angin jeung hujanna teu rada lalar. Engke tiasa lumampah deui. Kitu cenah cek Mang Kanceng salaku supir Padati. Sanggeus ngajakan Oci jeung Mah Eyet jerut-jerut tarurun tina Padati. Leos ka saraung anu teu pati jauh tina eta Padati. Sanggeus arasup ka saung pok Mah Eyet nyarita ka salakina. Bapana, karunya tu ka Mang Kanceng. Mun makeun we atuh ulah teuing ditungguan Padati mah ka dieu we padahal mah ka saung. Ku bapa geus diajakan tadi teh, tapi keukeuh cenah. Hayang nungguan di ditu tah dina Padatina. Cacap nyarita kitu kolenyai jeleger kilat jeung gugur teu patemalan. Hiuk angin gede pisan di lebah dinya. Tatangkalan nu deukeut pating borobot jeung pating dorokdok. Kusabab katiup ku angin anu gede pisan. Sabot kitu, hiuk aya sora angin puyuh maningah hiuk. Katempo ku Mang Kanceng tarik pisan, nebak kana tatangkalan. Kebeg. Mang Kanceng teh ngarenjag, bari jeung ngadeg-deg awakna. Alah naha angin teh gede-gede teuing atuh. Astagfirullahaladzim. Tulungan Gusti Nu Agung. Cacap nyarita kitu. Ku Demang Ahdi jeung ku Mah Eyet, kitu deui Oci. Kaciri pisan eta Padati teh kabawa ku angin. Sakilat ngaleungit geus eueuh tina panenjo Demang Ahdi. Teuing ka mana jeung teuing kumaha nasibna Mang Kanceng. Mah Eyet manit salawak bakal tingku reuwas. Kitu di Demang Ahdi, teu sirikna molotot teu ngiceup-ngiceup. Astagfirullahaladzim. Nah, ieu teh siga kasandingan angin teh. Kitu pok-pokan Demang Ahdi. Sanggeus nempo eta kejadian anu kaalaman di hareupeun panonna. Ya Allah, Gusti Nu Maha Suci, nah dugikeun ka kieu nya. Nasib teh teu euy. Rupi-rupi anu kaalaman ku abdi teh Gusti. Ngadenge Oci nyarita kitu Mah Eyet ngalieu ka Oci, teu dilapok nyarita. Gelis teh kayak nyarios kitu sing tawakal ye sing sabar. Nya Nyai, urang sanggakeun we ka mantenna. Urang sang hareupan naon anu bakal kajadian. Pasrah sumrah we ka Nu Makawasa. Mohon Bapak Emak, tapi nah asa nista-nista teuing ieu teh nya hujan teh. Siga anu kasandingan. Abdi mah keung lireun di dieu mah. Oke upami nungguan raat duka wayah naon. Urang milarian tempat anu rada rame we atuh. Tegeng di dieu ya abdi mah sieun. Ngadenge Oci nyarita kitu, pok Mah Eyet teh nyarita. Ari emak mah kumaha bapana wae. Kumaha ye? Nah arek hujanan atawa kumaha? Cek Mah Eyet, bari hatena mah ngarasa geumpeur manehna ge. Nya ari kitu mah tu mana. Hayu urang nuluykeun deui lalampahan, bisi poek banten di jalanna. Tapi kumaha nya ari nasib Mang Kanceng? Dina sakieu kaayaan, bapa teu bisa nulungan oge neangan heula ieu. Ka mana kabawana eta ku angin? Kitu cenah cek Demang Ahdi. Bari alak ilik kasabudeureun eta tempat. Nya sanggeus kitu maju sararea tenangtung, terus lempang mapa jalan batu anu nurugtug mudun, terus manggih ditanjakan. Kira-kira geus manggih 2 tanjakan, pok Demang Ahdi teh ngagerentes. Aneh, kaayaan anu tadi hujan angin, ayeuna mah betraat ye mana? Keke, bari jeung ieu tatangkalan kitu deui taneuh di lebah dieu mah geuning jiga-jiga teu pernah aya hujan ye. Garing, kitu cek Demang Ahdi. Keur jongjon leumpang. Hari tadi hareupeun papanggih jeung hiji jalma anu tas balik ti huma nilikeun dangdanana mah bajuna karusut dibarengan ku nyoren bedog. Pok Demang Ahdi teh tumanya ka eta jalma anu dadeganana geus kolot. Sampurasun Abah, punten ieu teh bade tumaros. Ade ka mana Den? Aya maksud naon? Keningan keur sarumpaheun ka jalan palih dieu. Kitu cenah cek eta kolot. Bari jeung rada ngahulang. Sumuhun Abah.
Sim kuring tenuju di perjalanan ite. Bade mulih ka Jajawai. Uih ti Pananjung. Oh, rampes. Hidup tetes di Pananjungnya. Bade mulih ka Jajawai. Wah, tapi keneh lalampahan tatu. Numawi Abah. Taku ayana kitu sim kuring teh bade tumaros. Dupi jalan bade ka Jajawai teh leres ka dieu. Margi aya 2/3 anu parantos ku kuring ditinggalkeun. Boh bilih salah jalan maklum kuring teh teu apal ye kudu ka mana. Ngadenge Demang Ahdi nyarita kitu. Si Abah kalaka seri heula pok nyarita deui. Walah ujang wawanianan ngaliwat ka belah dieu. Teu saeutik jalma anu salamet ye lamun liwat ka belah dieu mah. Loba kejadian anu araraneh anu teu arasup di akal. Lamun liwat sapanjang leuweung cadas ngampar mah. Gebeg. Demang Ahdi tengah gebeg sabot ngadenge si Abah nyarita kitu. Terus nanya deui ka si Abah. Nah, Abah nyarios kitu. Emangna seueur kajantenna naon tabah di dieu teh? Sugan tadi ujang. Pernah aya kejadian henteu sapanjang jalan. Demang Ahdi rada ngahulang. Ingat ka kusirna nyaeta Mang Kanceng. Pok nyarita deui ka eta kolot. Tadi teh kuring memang manggih hiji kejadian anu teu asup di akal. Basa kuring asup ka ieu leuweung cadas ngampar. Malahan nepikeun ka padati jeung kusirna kuring teh kasapukeun ku angin anu sakitu gedena. Teuing kumaha nasibna da ku kuring ditampoan ge eueuh jigana teh hiber ka bawah jauh. Eta kusir kuring jeung padatina teh. Kitu pok-pokan Demang Ahdi nyaritakeun anu geus kaalaman. Dibejakeun ka si Abah. Walah teuing untung ujang mah salamet atuh. Kade ieu sing iatna. Da perjalanan ujang teh masih jauh keneh, komo ieu are ka Jajawai. Kade sing ati-atinya di perjalanan anak sing ariatna. Kitu cek si Abah. Nya geus kitu mah si Abah teh terus ngaleos. Sakila tinggalkeun eta patempatan. Sabot Demang Ahdi keur ngahulang kitu. Kadenge ku Demang Ahdi hawar-hawar aya sora anjing anu babaung anu aya di tengah-tengah leuweung. Bareng jeung babaungna eta anjing. Curela jeleng-jeleng, curali crek. Aya 3 jalma anu ngabedega ngahalangan kana lengkahna Demang Ahdi. Ari anu nyegatan perjalanan ka Demang Ahdi. Iwati Japra si Brewok jeung Sarkoni. Pok anu saurang teh nyarita ka Demang Ahdi. Jelema pacekel. Panggih deui jeung aing ye. Sia ngayeuna mah moal bisa ngocah deui. Di papan di podaran sia. Gebeg teh Demang Ahdi harita ngarenjak. Nampo anu ngabedega di hareupeunana barijing hiji tangtungan anu kungsi papanggih jeung manehanana. Ai. Dasar sia garong gelo. Sugan aing geus modar sia teh. Bener-bener ngajak ijen ka aing. Sok maju sakalian, ulah hiji-hiji jeung aing mah kabeh sok. Nah, atuh barijing sia teh teu make kedok. Nah ka manakeun? Apa digadekeun sia teh? Teu boga modal. Nyingkah mana? Bawa si Nyai teh rada jauh. Kitu cek Demang Ahdi. Bari melong ka Sarkoni sabalad-balad. Sabot Demang Ahdi nyarita kitu. Japra nilik-nilik kana eta awewe anu aya di satu kangeunana. Pok ngagerentes. Waduh, geulis oge tapi Kang teh euy. Anu aya di satu kangeun eta aki-aki panekel teh. Geulis bener-bener ieu mah ieu. Sabot keur ngahulang kitu. Pok Sarkoni teh nyarita ka Japra. Kang, kade Kang ngulah dianggap enteng ieu jalma panekel teh. Wawasanna lumayan. Tah ngieu anu najong awak aing oge. Jeung si galungan jeung si pirong. Ngieu jalma panekelna teh ieu anu rada pendek-pendek. Kitu cek Sarkoni. Bari jeung manehna taki-taki. Bisi aya serangan anu teu disangka-sangka. Aing moal kajajar-jajaten euy. Komo ieu ngalawan hiji mangkeluk anu pendek jeung busekal kieu mah ieu. Diparekoskeun ku aing lah. Dikepeul dihijikeun.
jeung wadukna teh wae. Ngadenge Japra nyarita kitu, Demang Ahdi teka pancing amarahna. Pok nyarita bangun anu tenang pisan. Garong gelo. Anu bisa natingan babadog jeung rarampau ngan becus mukakeun anu rok wungkul sia. Pangabisana ngan ngagorowo. Tur padahal babari keok. Sok koplok, majulah. Pilih kulit aing nu ipis. Jangan tulang aing anu rangu. Lamun heueuh sia bener-bener jago mah. Kitu cek Demang Ahdi. Udig-dig atuh Japra teh kapancing amarahna. Terus sesenghor ka Demang Ahdi. Pasya, jalma leutik wani-wani nyongur kitu ka aing. Hah? Sok geura katrukeun wawasan sia. Jeung aing lah lawanna sia mah. Sok moal teu ditadah ku aing. Cacap nyarita kitu sebrut Japra teh ngahembatkeun pereupna. Nu dipimaksud beuteungna Demang Ahdi. Ari Demang Ahdi geus taki-taki gilek-gilekeun awakna ka gigir. Sabot awakna ngagilek ka gigir leungeun Japra diketing. Terus siku kenca Demang Ahdi teh asup kana beheung Japra. Bari jeung dibarengan kedua serangan Demang Ahdi kena pisan kana awak Japra. Anu balukarna dua kekuatan paadu. Cek cek plak plak. Goa. Japra teh ngagoa. Aduh, sempat asa potong lain. Alah, ya angan. Aing rada panas deh ya. Aduh, kurang ajar nih bener-bener ya. Ayaan sadaya saeutik. Aduh. Dayagdag. Awak Japra teh ngadayagdag. Teu anta parade disusul ku tajongan Demang Ahdi kana tongong Japra anu keur ngadayagdag. Hiuk cebrot. Aduh. Aing hagapeun ya. Kurang ajar siapa. Aduh, waka disusul atuh sia teh. Jauh aing keur eungap. Aduh, kurang ajar. Nempo Japra ngagoa kitu. Sakilat si brewok jeung Sarkoni mesat bedogna. Serepet gurila. Sakaligus nyerang ka awak Demang Ahdi. Hiuk, serepet. Dua bedog teh. Ting sariat mantak paur nempona. Saking ku gancang-gancangna eta gerakan. Jurus-jurus anu dilakukeun ku si brewok jeung Sarkoni. Jurus-jurus anu pake anelan. Celeng juralit. Sarkoni jeung si brewok teh jujuralitan. Sabot keur kitu, basa Sarkoni jeung si brewok nyerang. Sakilat. Kanyahoan aya rolongkrang kosong ku Demang Ahdi. Sakaligus ngasupkeun dua tenggelan jeung dua tajongan kana awak si brewok jeung Sarkoni anu ngagunakeun tanaga sapinuhna. Kurang ajar sia garong gelo. Rasakeun ku sia ye. Kitu cek Demang Ahdi. Bari hiuk curelat, cebrot, keduk, des. Dua nana ngoleang, kebut nang karak bengkak. Aduh, aing bodang ya teh. Aing ge bodang. Jadoh ya teh. Nyecungah ke aing. Aduh nyeri aing. Kitu cenah. Antara Sarkoni jeung si brewok. Dua nana ngagebut nang karak bengkang. Bari bedogna geus lesot. Teuing ka mana ngacelengna. Tapi korejat deui Sarkoni jeung si brewok teh ngorejat. Nempok kitu. Demang Ahdi ngageurentes dina hatena. Waduh, bener-bener ieu mah ieu. Lain garong atah-atah. Buktina masih kene bisa hudang tah. Kuduna mah namruh marurung tah. Tenggelan aing teh. Nempo Demang Ahdi ngahulang kitu. Pok Japra teh nyarita. Bari jeung ngalecek ka Demang Ahdi. Jalma panagel. Sakitu ka bisa sia. Sok ketrukeun. Wawasan jeung ka bisa sia. Ulah kagok jeung aing mah. Sok kadinya. Ngadenge Japra nyarita kitu Demang Ahdi teu malire. Terus musurkeun deui tanaga batina. Nu dipimaksud arek nyerang deui Japra. Aing anu ngaran Ahdi. Moal saber najan ku sia tiluan. Sok maju deui. Ulah kalaka hayo wae nyungur sia. Sakilat si brewok ngaheumbatkeun bedogna. Anu dipimaksud arek ngalatongong Demang Ahdi. Anu keur nyang hareupan ka Japra. Hiuk. Memekeun pisan kana tongong Demang Ahdi. Celeng mah eta luncat. Anu dipimaksud arek ngadorongkeun awak Demang Ahdi supaya ulah kakeunaan ku bedog si brewok. Tapi teu disangka eta bedog teh mapag datangna mah eyet. Hiuk kolepat, bok,
kena pisan ka Mah Eyet. Goak, Mah Eyet tengah goak. Waduh, bapak anak, tulungan. Kitu cek Mah Eyet. Anu kabenangan ku bedog si brewok. Barang nempo Mah Eyet kitu, oci ngajeri. Nempo Mah Eyet terus ngajoprak berjeng baloboran ku getih. Heab demang ahdi teh amarahna muncak. Kreketek masang kuda-kudaan. Musirkeun tanagana. Maksud nama arek nyerang ka si brewok anu keur ngalengak bangun bunga pisan.